I love you. Mbak, dek deh jadi BDA. Dek. Nah bener ieu nu ngaranna cinta. Tapi kunaon yen kuring teu pernah ngarasa sempurna. Impian memang kadang teu pernah nyata. Maneh nu urang cinta geus jadi kabogoh manehna. Enak ya foto-foto baik. Tuh. Ada ya sunset. Oh, sih. Gimana kabarnya si Gibran? Nah, alhamdulillah lancar. Mending atuh hari lancar. Tik. Asli namanya. Kurang bogohnya paman. Tapi sayangna kurang kapihulaan. Kumanya, A? Intinya kudu si Gibran. Maaf ya. Cuma iya, dak. Cinta mah emang tidak harus memiliki. Tapi nya age bahagia sih hari ini bahagia jeung si Gibran. Bang, orang tukang ojek. Heeh, siapa ngojek? Oh, ngojek. Era Kandi. Untuk kenaing balik. Kandi balik nah. Kagang apa? Nyamur. Nyaman. Tukang tukang ojek teh nyaman. Yalah. Sabra mang ongkosna 15.000. murah temen. Wis nang 1 juta nang yuk. Oke, heula sia. Ngojek mere ongkos 1 juta. Gablek duit tindi sia. Penampilan badang kitu. Sok-sok nih. Urang eca tuh mah ieu jama sugi bareuna ge. Sugih tindi, pakaian dang kieu, sia banget melarat dang gitu. Ngojek pisan. Da nang mobil keur eta keur di servis. Amun teu di servis mah nya teh numpak ojek ieu. Geus nam yuk ulah susu 1 juta lah. Aku sia, aku sia ngabobodo. Oh iya. Udah, kawilang udah sih. Wayaki bapak nges balik. Pak, kawilang sih wayaki balik. Bening dulu bunga ujur. Nya bunga. Babak tes nimu rezeki nomplok. Ngojek sakedeung dibere 1 juta. 1 juta, Pak. Nya 1 juta. Bening bisa sih 1 juta. Tadi aya jama numpak ojek bapak mere ongkos 1 juta. Bukan sih ngabobodo, nyatanya asli ya kena asli. Nya no, ya bapak mah menjadi kolotnya sia. Mun hayang milih jodoh, ulah nyelep penampilan anak. Pas bapak ning ngalaman, eta budak disangka bapak mah budak uding. Budak banget melarat pakaian kucel dang gitu ternyangka bapak eta budak anak segala sugih. Jadi kayak nok mun neangan jodoh neangan bebene ulah pandang rupana nya. Itu kawas ulamari numpak wajib dik aing sih. Bener
Tadi bener. Nenok nu lamari ngojek di bapak mere ongkos 1 juta nok. Zaman mah dangki, tapi kan zaman sugi. Bapak gente nyangka budak dangki itu cuma sugi nok. Ilok di eta dan itu jam sugi. Nya nok bener. Serius. Kalau dangki itu tuh minta hampura tuh. Baru ngomong sih mah perlu jeplak bae. Di kalem baga tuh, Mang. Biasa baik ini. Apa samang? Anak mamang, Oh, wilisnya. Nanti neangan BBN mah pas dangki ya, pas AI ya, keren, tajir, sombong, itu jenuh tingkah, ya mas. ya. Di mama mah eta baik ka kami kan. Dia jangan mama kami ya, guys. Jangan mama kami. Bener mas, Dan mama mah baik. serius ente. Serius. Ih, yang satu atur nuhunnya. Ya, Aduh, hade ti ya, kita hade. Ya, Mang, bilang deh kenalan jeung anak mamang. menang. Balik-balik cenah ka pasar. Kenalan heula sakedeung. Jama bager dangki itu mau kenalan. Yang kenalan lagian. Sekian buru-buru. Tapi kenalan heula. Tinggal ke pasar lah nya. Ya, Atur nuhun ya, ya. Seueur si A. Tadi bensinnya banyak, kita diisi heula. Enak si A. Kaulang ujuk ting ka dieu. Ente neng, amai pupuli kan neng, esok mangkat. Mangacan si A. Duh, tinggal punya. Kayak anak genit di ditu boga bene deui. Kayak pohokan. Kan di kota mah di tangga Garut. Neng, ulah itu, ama pelek dengan duit. Sanajan orang paanggang, hate mah panjang-panjang. Nah, maksudnya A. Iya nya, lamun orang pajautin neng, tapi tetap hate mah untuk bisa berpisah. Pegat pisan. rumah Mang. Ih, AA-nya. Kumaha Mang sendala? Pegat sendalna. Kumaha ye. Pegat. Kumaha deh Mang lamun di beres sepatu. Penyahonya da ngerakeun geus kolot di beres sepatu. Kumaha makena. Apa naon A? Iya sepatu Kang. Ih, Sepatu. ih si gini. Anyar iya. Ih. Emangnya sepatu anyar perkara nang meuli.
Jang mamang bagus yang mah barunya Oh, dalam dah. pegatnya Tuh sa. geus kadin mangka jeun Di sini abah ge. itu memang Asli deh. asli masih nol Kami yang enak masa di gerian berkuah kalau bagaimana sama di itu beradaan kalau sama di ayah na ima yang berat satu menang gitu atau nuhunnya nya kapan-kapan mampir itu ulin ke ima kami nya nya turun nya kumaha sih sia dijodohkan ku kolot embung be embung Ya embung ya pak, di jama embung sih kumaha. sia teh sebenarnya kumaha sih ti jeung budak eta sia embung bae kumaha Ya mah bagus sih kumaha. sebenarnya bedene sia budak endi anak saha budak teh jelas jintrunganana sia masih bae ngadaguan budak eta kumaha sih sia jadi bikang ulah bodoh-bodoh teh atuh ti geus jelas jeung budak ieu mah heman ka bapak segala-galana ge dicukupan sia buktina sampai ayeuna kabar beritana suruh ulin ka imah suruh amplop ke bapak bae budak tak arah ka dieu gede pisan geus sia mah daek teh daek kudaek jeung budak ieu geus soal urusan bogoh mang pandeuri emangna jama hirup bahagia lantaran ku cinta bae cinta mun duitan nu aya pasea geus bapak-bapak sakitu sakitu kudu daek sia Boga bapak dan gitu umur